Halo. Goresan hati selawasna tanda tanya Neng Depitri anu bage nah ayak kene Neng Ayu anu bage kadedeh katina abdinya aris karena jurang anu nista Neng Depitri anu bage caritna batin pinuh ku karumaosan Neng Ayu pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin saloh sigana mah abasari sepuh abdi moal biasa sasarengan deui leuwih hade yu urang papisah wae katampi kadedeh salira apar akai sepobeng kanya salira do angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun jeung ngedalekeun kasalira anjeun rarai anjeun ngancik dina hate kuri pungkom tajur hala katampi kadedeh salira ibu hajat bapeng ono kanya salira goresan hati salawasna tanda tanya nah ayak kene kadedeh katina abdinya aris paera teh hari karena curang anu nista cerita batin pinuh ku karumaosan Mas Nayaga medalu migar anu bage pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa sigana mah abani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yu urang
kadada salira neina anu sayang jang deh anu bager katampi kanya salira buh angin peting panepikeun rasa kuri cinta anjeun paerep hari jeung ngedalkeun ka salira rarai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu bager katampi kadada salira masna yaga madalu mikar anu balalageun kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panuteguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukarna babandon dinu kawasan mere mawe kasa sama silih asih babajat yang upama lakuning jami utama dipitineng ku sasama goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene adalah ngeriduan anu bager kadeuh batinem hatinya haris jang dedi kana jurang anu nista cepangka anu bager jerikna batin pinuh ku karumaosan jang deh pimpinan madalu mikar pinuh ku karumaos hirup abdi teh abah nemong pinuh ku noda jeung dosa neng de fitri anu sayang siga nama kang arepin salon moal tiasa sasarengan deui jangdang anu bager leuwih hade hayu urang papisah wae kang daya kang oma katampi kadada salira mama Ella anu bager kanya salira
ulah hayang ayeuna ulah dibu buka ayeuna engke deui Bapak Ganda engke deui Bapak Undi engke mah Bapak Undi moal kusaha Allah Allah dasar lalaki kiwari tebenandi engke olah waka Bapak Ganda sadayana karoos mah teu kira-kira Allah Allah ulah dibuka ayeuna ulah di mah banda buka ayeuna engke deui banda nu bageun engke ge moal kusaha Allah Allah dasar lalaki kiwari teu beunang mah dingkengke atuh mama ulah waka sadayana Bapak Ganda nu bageun karoos teu kira-kira atur nuhun Bapak Ganda ditetep teu daek deket Bapak Undi kapan pasini geus paheung janji silih pika momot Bapak Undi anu bageun dapur layeun tambah paheung olah waka Pak Undi eta luluasan Bapak Undi karoos teu kira-kira Bapak Undi si Raja Sawer oyong disawer laguna Pak Undi anu bager oyong disawer laguna tapi pikir imut teu beunang dipika momot Pak Undi pandi anu bager pandi deui aturan sawer laguna olah waka pandi eta luluasan da abdi mah ampun sorangan ulah waka luluasan pandi anu bager da pupu ambon sorangan anu mana Bapak Andi dihatura kapayunan dapun aya pika momot pandi anu bager dapun layeut tambah paheung ulah hayang ayeuna ulah dibu buka ayeuna engke deui Bapak di anu bager engke deui engke ge mah Bapak di moal kusaha ulah waka Bapak di luluasan siganu mawa harepa pandi anu bager sawer heula oyong disawer heula pandi deui aturan kapayun ulah waka eta luluasan siganu mawa harepa Bapak Ateng aya
luluasa Paate Sigano Ambon sorangan ditetep tedaek deket kapan pasini geus pahe janji silih pika momo dapun layan tambah pahe aya keneh teh ieu nya semoga laguna Mall Lembar nah jantan keeng padahal pulang nu nembonga disoja nyangkleng nyaksian abah nali anu mana jujuna kululuasa ngantunkeun kuring sorangan dipikir dah memang takdir ilahi aya cenah abah nali abah nali anu mana kapayuna nah mawajaang abah sahri anu bageus padahal pulang nu nebonga jungjunan kululuasa kieu terasna rasanya ser lirik kasasar dipikir dah memang takdir pangeran haturan kanggo abah nali pamit terang kana takdir abah nali anu bageus pasti diri loba mungkin sahanu lepah anu ngolembah duh ngolembah
tawa dia buktos raraos mah kumela taya kendatna salah lawasna aturan kanggo abah nali diantos kapayun kabudaya kasenian ayu orang kanggo Akmal diantos kapayun Akmal papan tiara ditata abah nali anu bagel dianggo tiang lomari sing bisa merale tapi nasti salamot diri geningan abah nali anu bagel pinasti salamot diri kembang wera daun turi geningan Akmal anu mana gararing urang siraman lamun teu ku diri abah nali cobi kapayun heula abah mamoyong disawer ku abah nali anu bagel sor abah kapayun kembang culemet kembang Tanjung abah nali anu simpati kembang saga ladong domang reksa atuh nun abah reksa bulan reksa tahun geningan Kang Akmal moal wale diantos sor Kang Akmal kapayun sarang solasi ngajentul Kang Akmal anu bagel hante-hante tumamu pangeran welas asih Kang Akmal anu bagel rasul panutup ilmu aya cenah Kang Akmal kanu jauh sok dibelang sok kateun atur nuhun abah walet punar aya abah walet punar cobi kapayun abah walet punar aturan sawer laguna anu mana abah walet punar deui abdi hoyong ditepang sor abah walet punar etang-etang apa kaulan
apa walet punar anu bager sawer laguna jojonekeun mah apa walet punar darajat seni ku jalan ati nomor nih geningan apa walet punar anu bagel ati nomor nih persatuan apa walet punar anu bagel ulah lali junti apa walet punar cobi kapayung dina seni abah walet punar hati-hati di dasar ku agama geningan di dasar ku agama disemakan kayak irgi coba anu ngabaku haturan kayak irgi bikin semua tapi kayak irgi anu bagus marupi rupi danang janu tumiba kana diri ayah irgi anu bangkit sor kapayun kulang jangang bagawak titis tulis diajali ayah irgi anu sabar Mama Irgi Nonata kabingung teu hitung tung pamelang teu daek bisa puluh ate baringu ante beunang di waktu bunga jang kabingung tau tuh kurang kapagi ayah Irgi anu bagus sor kanya ulang walaupun tapi pasti kurang pasti kesorang umina leni anu bager kurang pasti kesorang datangna sok pilih ganti umina leni anu sayang datangna sok pilih ganti
punya abang bangun sepertinya kamah naleni anu mana Ampun teh ada ya. Nembus tabu mepus tulisan harita sok ikis rahat hati aku sok kaimplang bahla asik tulang Kalajang nama. sedaku dipanggil mama naleni anu bageus ngusirna begitu kasamper deui lalaku anyar ilari si Gupay kurasa deui katiup ku angin dekat ngecegah mama naleni anu sabar di remayungan dewa dewi
pisan. Dihaturangan nun ka bos warta ngibing santuy nyangakeun bulan sok pegante panjang rumah tangga bos warta nu bager gengkieu Allah kesebuh boga salaki bos warta nu bager salawasna dinyeri kungsi panggil bos Jaya jeung wow haturang bos Jaya nyarita mata hancak ka bos Jaya nyarita jika nu arah bos Jaya anu mana kapayun heula kiriman moal balik moal kitu teh lain kakara bos warta rumah tangga abdi susah nate kamalinaan bos Jaya anu bager abong kena laki boga wewenang balik moal kiriman moal bos Jaya abi oge ngarep-ngarep moal bos warta lamun kieu salawas bos warta anu bager koyo disewer lagu bos Jaya datang kelingkir bos Jaya kapayun heula bos Jaya salawasna bos Jaya dinyeri kungsi panggi bos Jaya jeung wow telatah mata kaca ka bos Jaya nyarita jika nu arah bos Jaya nu bager balik moal kiriman bos Deden kitu nah lain kakara bos Deden rumah tangga abdi susah nyiksa teh kamalinaan bos Deden anu bager haturan kapayun balik moal kiriman moal bos Deden abi oge ngarep-ngarep lamun kieu salawasna bos Deden leuwih hati abi jadi randeng tong hayang bos Deden menang salangan teu inget ka kewajiban salah naon dosa naon bos Deden sesuka abi seureun eta buah kopi rarang geuyan angkeun da anu kuring ulah pati jadi bereyan pegante panjang henteu rumah tangga kuning tiap warta kasebut boga salaki salawasna dinyeri kungsi panggi jeung wow bos Dede
Gusti ngopi ngesulit naonana nakatarik samalah mawa potenan mana mantap ngalirik terus ngapa oten kabumbulangan dapat oten kapayunan mengkol caket sesonoan canduli wakopi garang geyan inggen anu abdi bali subuh barengan dina laguna Gupai Asih. halo lebah ngomongkan hati kuri semua nyawa lalakan datang Bapak saman goler anu bager sok inggis ngepat ombak lampat sajuria gumul setra duri nembus kabu ngepus tulisan harita Bapak saman goler anu bager sok inggis rahat hati langkung parang sok kayong plang pasaman goler baheula asih telaga sadas juta dipagal nosiren mugi tongka samper deui lalakon anyar kewari sirungan deui Gupai kurasa deui katiup ku angin asing mega ngejaga pasamana goler lirmayungan dewa dewi asmara kumasa aja aturan kaasan loreng Deteng ka Gunung Suhung juga buat Abah bapak saban goler yang lagi tenang. diteang kalebakan Alajeng bapak di mana Haja. atuh ayana Bapak Ujang Keling teu aya pisan bejana lebah ngomong
pasan lore Nirmayungan dewa Dendas Marang Yesus sudah pukul jauh Dia teang dah pukul angkat Najan hati bikasono pasan loreng anu bager saking kisah wis bater aya pasan loreng jadi masih cari lagi pasan loreng kasih eli perang putih ulah kejong-jongan tayang salira kedah di api pasan loreng salira kedah di api Sor. Kasihan jalan cenah kulana. Lamun lain pepotongan lamun orang cacampuran RT Sarkindi ulah mawa kasasaran Alah lebar teh. lamun orang cacampuran RT Sarki ulah mawa kasasaran Taburan sedang merang Ganggu ilmu ning pangeran Parta Sarki Ganggu ilmu ning pangeran Oh iya. Singit kurang jadi hiji Jeng sasang sing sati sing akurnya jadi hiji Jeng sesama sing sati Sok masuk kampung. Pak RT Sarkindi Ade basang ade budi Tata titik rejang surti Pak RT Sarkindi Tata titik rejang surti Ayo Pak RT Sarkindi Aya, ari kolot mah alon-alon kalem cenah kalem. Pancak kaki
Aki heula arek Rangga Pak RT saking kepayon deui. Aya Pak RT saking ngintip di belahan nap sabrang saya Pak RT sarki sabrang saya lebet cabe mas sampai yang akan datang maya lebat gamang lebat kasih mahantu Pak RT sarkimi aturan dewi lebat mahantu sing aku jadi hiji Pak RT sarkim mana pura-pura sesama sing saati sing aku jadi hiji Pak RT sapri jeung sesama sing saati ade basa Pak RT sapri ade basa de budi tata titip raja surati raja surti dasa muntah titip lirik sang badan Pak RT sampai ai getek magetek dasa muntah titip lirik sang badan iwa kapan utan urang Gusti nomor pangalang iwa panutan urang Gusti nomor pangalang mangga diaturanan ti peribados para kanca dina lagu Nenden Harapan. Mun peting geus jempling Mikaeli ku hariri midadang ku saurang bungan harita nyanggupan di tahun genep puluhan ayeuna bet nyalahan kajongjonan
tetap ingatan rumah sangan dan harapan disangka geus lekasan nu aya ukur catatan najan ka boga carita manusia teu kumawasa moal bakal laksana angin kersanjana mun penting geus jempling Mikaeling ku hariri bidadang ku saurang bongan anggan harita nyangkupan di tahun genep puluhan ayeuna teut nyalahan kajongjonan Eling-eling maka eling lumingkang di bumi alam Dharma wawayangan bae Ragatayang pangawasan Ragatayang pangawasan mun penting keur cempling Mikaeli ku hariri midadam ku saurang bongan anggan harita nyanggupan di tahun mah genep puluhan ayeuna beut lekasan kajongjonan cek ingatan rumah sangan dan harapan disangka geus lekasan nu aya ukur catatan najan ka begat carita manusia teu kumawasa moal bakal laksana angin keur saanjeuna kadieu bogoh kaditu bogoh kabogoh mah araya kape kaditu kumaha kadieu kumaha Bapak hajat sayang deui kasih manehna pada bogona haturan Ibu hajat kanu itu nya aku bagirna kanu ieu nya aku sabarna kanu eta nya aku belana
manehna kasih kumisna aduh riweuh aduh riweuh riweuh dijieun sorangan begang lain kurang dahar kakak bogoh jadi nariweuh tungtungna abdi nyarangan dapongan abdi rayungan nu salah pola sorangan aduh riweuh loba nu datang duh heran kacidang naon manu dibela bapak yaya haturan jauh gedi si jangan ku tesaka ribu ge kapaksa hayang suka-suka sanajan bari sangsara bongan dihajar Rengse tina rariweuh nampi kintunan di Abah Duloh sauna disangakeun lagu Yuka Kang Jaya sareng-rengan sadayana anu disuhunkeun dina lagu Wangsit Siliwangi pamundut di Abah Duloh mangga Abah Duloh wilujeng kasangakeun dina laguna Wangsit Siliwangi deka kantun tuh Kang Jaya sareng Kang Tato oke araya di Palitongoh tuh maka wilujeng ngadangukeun dina lagu Wangsit Siliwangi. Nyengakeun dina laguna teh daun hiris nya mohon mangga wilujeng ngarengkenek ngibing santuy dina lagu daun hiris. Sorah kapayun kula dina laguna teh daun hiris ulang singkeun. tetep dedang muala buru dipisono bapak mas Wal burung dipisono hati kuring bapak
Mas moal benang bobodo Mual benang di bobodo daun iris saksina nongeplok kejo duh Bapak Mas panutan ni antasang ni bareto Antosan di bareto daun iris kembangan yang karone Kembangna om yang karoneng keindahan ayana di sisi empang panutan imut basa kuring anteng nyawang Bapak Junardi aduh waktu meeting nga Bapak Junardi hati jadi honcewang Bapak Junardi ngabibitna daun hiring sisi kawin aduh ampun takdir tebang nangari pungkira Bapak Junardi kapayunan berang penting ahoe basa kuring dateng nyawang ahoe doningan saya ahoe panutan tambela Sarangan gelis kapayun buktinan ngarahatan sapanjangna Tan sapanjangna pupuasa naon pilan dongenana naon pilan dongenana mungkin lami badan teh tambih tungkara geningan soleyan hati jadi honcewang daun diri sisi sumur angga ahoer anjakan Bapak Aman pe aku sor ah nu ngelis saumur-umur ate bati da sumorea ai Bapak Mas sanajan akad ngalenggang melak pare abah jeung areuina ahoer sanos nembean tepang hoyong terasa sarengan tetep dadang mual burung di pisono soal burung di pisono hati kuring mual benang di bobodo daun iris saksina ngemplok kejo ahoer Bapak Mas aduh Bapak Mas panutan diantosan di bareto daun hiris kembangan yang karoning Bapak Mas ahoer keindahan ayana di sisi empang ahoer deui di sisi empang panutan imut basa kuring anteng nyawang ahoer
honcewa ngabibitna daun hiri sisi kawin daun diri sisi gawin aduh ampun takdir tebal nang dipungkir aparhan apahir barang penting aparhan basa kuri daanteng nyawang aparhan apahir aduh bapak mas waktu metinang hati jadi honcewa buktina ngareheten sapancangna pupuasan apahir aparhan naon pilan dongeunana Pak Junardi mingkin lami Bapak Junardi badan teh tabih tungkara Bapak Junardi geningan Bapak Junardi selaya Bapak Junardi deui ngatutan Aturan kang kewajiban ayo pagi bah Mama Sawer atur nuhun Ayo Melayu ayo Kang Haji Ibang awas ayo Melayu mas saruntuina Kang Haji Ibang aya luka ora kitu sasawuran sok sia tadi tarima buat tahu Kang Haji Ibang nu bager ruruntuyan saruntuina aya 24 bola kitu sasauran sok sian abi nu lepang buah kau ruruntuyan saruntuina
Olah kitu sasauran Akang Haji Bae nu bangga Aya Kang Haji Bae Sok mangga Bu Haji, mangga Bu Haji, roh ieu Bu Haji. Ayo Bu Haji kapayun Atur nuhun Bu Haji, atur nuhun. Atur nuhun Sarotuna aya 24 ulah gitu sasauran saksian abdi nu lepah buah kau rurutuyang sarotuna aya 25 ulah gitu sasauran orang dukung Pancasila Siap awas. Awas ya. aja belayu mas Wajib Haji. jangan lagi Siap ah. Iya. Atur nuhun. Anjar, anjar. Anjar. Oh iya. Iya. Iya Kak Haji. Kak Haji. awas Haji. awas Haji. Lanjut anjar. atur nuhun hei rek ibing moal lanjut Anjar. Ah. alasan rek ibing Sok sade. sok sade